Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Paslun ari eta hiji pasal. Watajibu sareng wajib naon az-zakatu zakat fil ibili dina onta wal baqori jeung dina sapi wal ghanami jeung dina domba. Watamari jeung dina korma wazabibi jeung dina anggur wazuru'i jeung dina pirang-pirang tatanduran. Al-muqtatati anu dialap kakuatan halatal ikhtiyari dina tingkah pilih-pilih gitu. Dina waktu pilih-pilih gitu. Ya maksudnya sanes dina waktu paceklik dialap kakuatanana teh. Wadzahabi jeung dina emas wal fiddati jeung dina perak wal ma'dani jeung dina harta galian warikazi jeung dina harta pependeman atau harta karun gitu. Minhuma tina itu zahab jeung fiddah. Wa amwalit tijarati jeung dina pirang-pirang harta dagangan wal fitrati jeung dina zakat fitrah. Wa awwalu nisabil ibili jeung ari kawitanana nisab onta khamsun eta 5 wa jeung ari kawitanana nisab minal baqari tina sapi salasuna eta 30 wa jeung ari kawitanana nisab minal ghanami tina domba arbauna eta 40. Fala zakata atun ta aya wajib zakat eta aya qabla zalika dina samemehna mazkur. Wala buddha jeung misti deui minal hauli tina tepung taun ba'da zalika dina sabadana ba'da zalika dina sabadana itu nisab. Wala buddha sareng misti deui minas saumi tina di angon atawa di abur fi kalain dina sampalan mubahin anu dimenangkeun atawa dinya di padang rumput anu dimenangkeun gitu. Wajeng wajib deui naon Allah takuna yen ulah bukti itu ingon-ingon teh amilatan eta teh anu digawekeun gitu. Jadi digawekeun keur naon gitu nya. Payajibu tu atuh payajibu tuluy wajib fi kulli khamsin dina saban-saban 5 minal ibili tina onta naon syatun domba hiji domba gitu. Wajeng wajib di fi arba'ina dina 40 minal ghanami tina domba naon syatun hiji domba jaz'udhanin anu tos punglak huntuna awasaniyu ma'zin atawa embe anu umur 2 tahun. Wa fi kulli salasina jeung eta tetep dina 30 minal baqari tina sapi tabi'un ari hiji sapi tabe. Summa in zada tuluy lamun mangaleuwihan naon masyatuhu ingon-ingona itu si jama ala zalika kana mazkur fa fi zalika zaidi fatah wajib zakat fi zalika zaidi dina itu leuwihna. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka itu si jalma naon aya ta'allama yen ngaji itu si jalma makana perkara awajaba anu parantos ngawajibkeun hukana eta masa Allah Gusti Allah taala barinya tangah jalur Allah alaihi ka itu si jalma fiha dina itu ingon-ingon dina itu masyiyah. Wa amma tamaru jeung anapun ari korma wazabibu jeung anggur wazuru'u jeung ari pirang-pirang tatanduran. Fa awwalun nisabihata eta ari kawitan nisabna itu anu kabeh khamsatu au sakin eta teh 5 ausak gitu nya 5 wasak 5 wasak teh lamun dikira-kirakeun mas sekitar kana sabaraha 830 liter gitu. Wahia jeung ari itu khamsatu awsakin teh salah sumiat
ti so'in eta teh 300 so gitu. Bisoihi bari tetep ku make sokna Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yudammu jeung dikumpulkeun wae naon zar'ul ami tatanduranana sataun ba'duhu tegas nama tatanduranana sawarehna itu geus nama sawarehna itu zar'ul am gitu ila ba'din kana sawarehna deui wala yakmulu sareng teu sampurna naon jinsun hiji jenis gitu bijinsin ku jenis anu sejen gitu. Jadi tetiasa nyampurnakeun nisab hiji jenis gitunya ku jenis anu sejen misalkan pare paplakan pare gitu disampurnakeun nisabna ku kacang gitu henteu tiasa nya mah teu tiasa. Wa tajibu sareng wajib deui naon az-zakatu zakat bi buduwis sholahi ku tembongna kalulusan atawa di dinya mah ku tembongna naon asak lah gitu. Kaasakan gitu. Washtidadil hubbi jeung ku teuasna siki. Wayajibu sareng wajib deui fiha dina itu anu kabeh tegas nama tamar zabib jeung zuru ya. Nah, dina korma anggur jeung tatanduran naon al usyuru 1/10 ilam tusqo lamun mate dicebor itu anu kabeh bimunatin ku make biaya. Wajeng wajib naon nisfu satengahna itu naon usyur gitu. In sukiat lamun mah dicebor itu anu kabeh bihaku itu mu'nah. Wa ma jeung ari perkara zada anu ngaleuwihan ieu ma'alan nisabi kana nisab ukhrija tah dikaluarkeun minhu tina itu mazada naon biqistihi gitu bageanana itu mazada atawa perhitunganana itu mazada gitu. Wala zakata jeung teu aya wajib zakat eta aya fi madina perkara anu tetep ieu emah teh dunan nisabi aya di sahandapeun nisab illa ayata tawa'a angin yen gawe sunat itu si jalma. Wa amma zahabu jeung anapun ari emas wa fanisobuhu ta eta ari nisobna itu zahab deh isyruna eta 20 naonana mithqolna gitu nya lamun kana gramkeun mah sekitar kana 83 gram lah gitu 83,6 gram nah kitu nya. Wal fiddatu jeung ari perak mi'ata dirhamin eta 200 dirham. Nah, nisabna perak mah 200 dirham. Wayajibu sareng wajib fihi madina itu zahab jeung fiddah naon rubu'ul usyuri 1/4 per puluh gitu 1/4 per puluh atau sekitar kana 25% lah gitu 2,5% gitunya. Wa ma jeung ari perkara zada anu ngaleuwihan ieu mah fatah wajib zakat gitu bihi sabihi ku hitunganna itu emak. Wala buddha jeung teu meunang henteu atawa misti fihi madina itu zahab jeung fiddah minal hauli tina tepung taun. Ilama angin perkara emas perak hasola anu hasil ieu emak min ma'danin tina harta galian rikazin atawa harta pependeman atau harta karun. Payukhriju atuh ngaluarkeun bae si jalma hakana itu zakat halan dina pada harita gitu. Wa firrikazi jeung eta tetep atau wajeng wajib zakat firrikazi dina harta karun harta pependeman naon al khumusu 1/5.
Wa amma zakatut tijarati jeung anapun ari zakatna barang dagangan fanisobu hata eta ari nisobna itu tijarah teh nisobu ma eta nisobna perkara usturiat anu dibeli gitunya bihi usulat anu dibeli itu tijarah bihi ku itu emak itunya minan nakda ini tina emas perak gitu. Walayu tabaru jeung henteu direken itu nisab ila akhirul hauli angin dina akhir tahun. Wajibu sareng wajib deui fi hadina itu tijarah naon rubu usyuril qimati 1/4/10 nilai harga atau ladang gitu. Wa malul khalitaini jeung ari hartana jalma anu naon cacampuran dua anu berserikat dua gitu. Awil khulatai atau ari hartana pirang-pirang jalma anu cacampuran gitu anu berserikat lah gitu. Kamalil munfaridi eta tetep sapertikeun hartana jalma anu nyorangan bae pin nisabi dina nisabna wal makhraji jeung dina anu dikaluarkeunana gitu. Idza kamulat di mana-mana sampurna naon syurutul khultati syarat khultoh syarat berserikat wajeng wazakatul fitri jeung ari zakat fitrah tajibu eta wajib itu zakat fitrah bidroki juz'in ku manggihanana sajuj min ramadana tina bulan Ramadan wa juz'in jeung ku manggihanana sajuj min syawalin tina bulan Syawal gitu nya. Ala kulli muslimin wajib nanti ala kulli muslimin kasaban jama muslim kasakabeh jama muslim alaihi ta misti wajib zakat nanti alaihi ka itu si muslim wa alaman jeung misti ka anu jama alaihi anu eta tetep misti ka itu si muslim teh nafaqatuhum nah wajeng wajib zakat meureun kitu teh alaman ka anu jama alaihi anu eta tetep misti ka itu si muslim teh nafaqatuhum ari nganapakahanana itu si man gitu anu dinapakahan keneh ku eta si muslim misalkan budakna tah wajib di zakat fitrahan gitu. Idza kanu di mana-mana bukti itu man alaihi nafaqatuhum muslimina eta teh anu maruslim kabeh ala kulli wahidin anu eta tetep misti pikeun saban-saban sahijina gitu soun ari saso min golibi kutil baladi tina kagaliban kadaharan kakuatanana itu negara. Idza fadulat di mana-mana leuwih itu kut atau itu nafaqah anda ini tina hutangna itu si jama wa kiswatihi jeung tina pakaianana itu si jama wa maskanihi jeung tina tempat cicingna itu si jama wa qutiman jeung tina kadaharan kakuatanana jama alaihi anu eta tetep misti ka itu si jama muslim nafaqatuhum ari nganapakahanana itu si man yaumal idi dina poyanan id gitu. Walailat tahu jeung dina peutinganana id. Titik. Tajibu wajib naon aniatu niat fi jami'a anwa'iz zakati dina sakabe pirang-pirang warnaan zakat ba'dal ifrozi dina sabada misahkeun gitu dina sabada misahkeun. Wajibu sareng wajib deui naon sorpuha molahkeunana itu zakat ilaman ka anu jalma wujida anu dipanggihan ieu si man minal fuqara'i ti pirang-pirang jalma fakir wal masakini jeung ti pirang-pirang jalma miskin wal amilina jeung ti pirang-pirang jalma anu ngurusan alaiha kana itu zakat
Wal muallafati jeung ti jalma anu dileleuikeun naon qulubuhum pirang-pirang hatena itu muallafah gitu. Tawa itu al sama muallaf gitu. Wa firriqabi jeung di pirang-pirang abid wal gharimina jeung di pirang-pirang jalma anu ngabogaan hutang wa fisabilillah jeung di jalan Allah wa benis sabili jeung di anak jalanan wala yajuzu sareng teu wajib deui wala yujzi'u jeung teu nyukupkeun naon sorpuha molahkeunana zakat li ghairihim kasalianti anu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43. Paslun ari ieu teh hiji pasal yajibu wajib naon saumu syahri ramadhana puasa dina bulan Ramadan ala kulli muslimin kasaban-saban jama muslim mukallafin anu kataklif wala yasihu sareng teu sah itu saum min haidin ti awewe anu haid wa nufasaa jeung ti awewe anu nipas wajibu sareng wajib deui alaihi maka itu haid jeung nufasaa naon al-qada qada wayajuju jeung meunang naon al-fitru buka limusafirin pikeun jalma anu nyanyabaan saparo qasrin kalawan nyanyabaan sakosoreun wa illam yasyukko sok sanajan teu narima hese atawa teu sanajan teu hese alaihi ka itu si musafir naon saumun puasa wali maridin jeung eta tetep meunang pikeun jalma anu gering wa hamilin jeung awewe anu hamil wa murdiatin jeung awewe anu keur nyusuan ya syuku anu hese itu saum alaihim ka itu anu kabeh ka itu marid hamil jeung murdiah teh masyakotan kalawan naon kamasyakatan gitu la tahtamilu nya la tahtamilu anu teu narima pantes gitu ieu masyakot gitu menang gitu eta tetep menang pikeun jama gede al fitru tah ya jadi mubtada muahharna al fitru ari menang buka wajibu sareng wajib di alaihim ka itu anu kabeh naon al qada ngodoan wajibu sareng wajib naon at-tabyitu metingkeun wa ta'yinu jeung nangtukeun fin niati dina niat Ikul yaumin pikeun saban-saban poe wajeng wajib deui naon al imsaku nyengker anil jima'i tina jima wal istimna jeung tina ngahaja-haja ngaluar cai mani wal istiqaati jeung tina ngahaja-haja utah wa niridati jeung ngaraksatina murtad wa andukhuli ainin jeung ngaraksatina asupna hiji zat jaupan kana jero kana liliangan lah gitu maksudna kana liliangan jaup illa raikohu angin ciduhna itu si jalma al kholiso anu meles anu murni lah atau hiro tur anu suci min ma'danihi tina non jero beteungna itu si jalma gitu wa alla yajunna kadinya nya wa alla yajunna jeung yen ulah gelo itu si jalma walau sok sanajan bukti gelona teh lah dotan eta sakeudeungan ulah gelo nya wa jeung wajib deui naon alla yugma yen ulah disakaloran ulah sakalore lagi salah itu si soim kullal yaumi dina sakabeh poe wala yasihu jeung teu sanaon saumul idaini
puasa dina Idul Adha jeung Idul Fitri. Wa ayyamit tasyriki jeung puasa dina poeanan tasrek jeung dina pirang-pirang poeanan tasrek. Itu wa kadza jeung etanya kitu deui anisful akhiri ari satengah anu akhir min Syaban tina bulan Saban. Wa yaumi syakki jeung puasa dina poeanan mangmang. Poeanan mangmang teh poeanan bulan Saban nah 28 atau 30 gitu. Can ditingali hilalna teh poe syak. Ila ayasila angin yen nepi kadinya tawa angin yen nepungkeun itu si jalma kana itu mazkur bima kana perkara anu tetep ieu mah teh qoblahu dina samemehna itu madkur gitu. Sakeun ditepungkeun jeung nu samemehna lamun pertengahan Sa'ban teh tanggal 15 Sa'ban teh ditepungkeun teu nu samemehna. Gitu nya. Terus non awali kodoin atawa karena kodo awan nadrin atawa karena nadar aw wirdin atawa karena kawarid gitu. Jadi geus biasa lah maksudna kawarid. Waman jeung ari saning jalma absada eta ngaruksak ieu si man sauma yaumin kana puasa sapoe min Ramadan tina bulan Ramadan. Wala rukhsata bari aya rukhsah eta aya lahu pikeun itu si jalma pipitrihi dina bukana. Itu si man. Ngaruksakna teh bijimain ku cara jima. Ku cara jima. Palaihi ta eta tetep mesti ka itu si jalma. Al ismu ari dosa wal kodo ujeng ari kodo pauron dina pada harita. Wa kiparatu ziharin jeung ari aya kiparat zihar. Itunya lamun jalma ngahaja-haja batal puasa dina bulan Ramadan ku cara jima wajib kodo, wajib dosanya dosa geus puguh. Terus wajib kiparat zihar nya, kiparat zihar. Kiparat diharnya kadinya nya. Nya itu. Nah, kiparat dihar teh atau kiparat udma misalnya ngamerdekakeun abid anu mukmin gitu. Ngamerdekakeun hiji abid hiji. Ya. Kudu sabaraha nya ngamerdekakeun abid teh. Wala mun teu kuat ngamerdekakeun abid ku cara puasa 2 bulan tuluy-tuluy adanya. Namun teu kuat puasa 2 bulan tuluy-tuluy ku cara naon? Ku cara mere kadaharan ka 60 jalma miskin atawa jalma fakir. Ya.